Teh, Aduh, ke masak naon? Rud, kebiasaan ngagetkeun bae. Ari asup teh nyolonong bae. Tara salam, tara naon. Nah, atuh teh sugan urang ngajurig. Biasa ya Rud, keur ngagoreng tahu. Tahu deui. Pak sekali-kali mah nu rada mewah masak teh. Miru deh yang dah teh ka dieu. Ari keur aya Rud. Nu penting mah geus bisa dahar ge alhamdulillah. Oh nya oge teh. Teh, Rudi carita, tapi asa teu tega euy. Tapi mun teu diceritakeun asa leuwih tega. Emang rek carita naon Rud? Teh, moal kaget deh. Sing sabar wae nya. Duh, ari maneh rek carita naon sih? Sok ngomong we. Kieu teh. Tadi Rudi ameng katang des. Pas Rudi keur ngobrolin si Agus teh, ningali antis di kajauhan asup ka hiji imah. Ah, maneh mah sok ngaya-ngaya bae. Eta mah imah babaturan meureun. Teu teh. Pas ningali mana asup teh. Nu muka pantona siga awewe geulis. Teteh. Je kalah bengong. Naon Rud? Teteh teu naha. Teu Rud, teu naon. Tos wakah heula saujon. Dasana suujon teh. Rudi ningali ku panon Rudi nyalira. Nya eta prasangka maneh nu gorengna. Nya geus aya teu percaya mah ka imah wae. Moal emam heula deh. Yeuh tahu karek asak. Moal teh, urang mah padu geus ngabejaan bae. Jeh, maneh mah beuh emam heula. Moal teh moal. Nya enggeus Rud, salamkeun bae ka emak. Nya teh. Rud. Moal nya anti selingkuh. Pamajikan hiji we ge siga nu pusing bae. Dahar jeung naon ieu Neng poeyeuna? Tingali we saaya-aya. Alhamdulillah nya Neng, masih tiasa dahar, najeng sareng nu kieu bae oge. Hayu tuang Neng. Tuh danya, moal mungkin anti selingkuh teh. Meureun rasaan si Rudi we eta masalah. Neng, kunaon cicing bae? Nuhun kunaon ah? Tadi nawaran emam cicing bae. Sok lajeng Neng tos emam da. Bener. Tuh hoyong diwapan gua. Henteu ah. Tuh kan, dah henteu aya tanda-tanda selingkuh ieu. Teu aya nu ganjil tina sikapna oge. Masih perhatian. Neng kunaon sih ngalamun wae? Udur. Henteu ah. Nah tadi ku adi perhatikeun Neng ngalamun wae. Ngalamun kenaon sih? Nah tadi ku adi peratoskeun teh ngalamun we. Ngalamun kenaon sih Neng? Ngalamunkeun kapungkurnya hoyong nikah sareng Aa. Naon sih ah? Neng ambar sih ka mana Neng? Nuju ameng dirompok Neng Tia. Terus dibakar aja Neng. Atos tadi. Assalamualaikum. Gus. Waalaikumsalam. Weh, Rud, kadi asup. Tumbennya nih kadi deui. Curiga aing yo. Kamari karek ge ulin, boga dedelan heuh. Tuh sik, aing ulin ka nyane, ulah kitu. Heuh, geus asup. Tungguan dah, aing ngiin kopi heula. Di luar bae lah, Gus. Harudang aing bari niis. Yang geus, tuan ke deui. Heuh. Neng. Ngalamun bae. Ngopi. Siap, nuhun Gus. Gus, hari itu imah saha? Idih, hayang apal bae nya neh. Oh, aing apal nya ulin ka dieu teh. Nyaho bae nu herang mah. Jes ya mah aing nanya. Heuh, itu mah imah kontrakan. Imah teh mayang, nya hayang. Tuh sik. Nyaneh ka aing teh.
Nyane bisa ya make koin batuan. Tuh. Gus tong munafik. Aing ge orang dia naksir, nyane apal bisa. Apal bae. Oke, geus kawin heuh Gus. Aing kamari nyeuleuh aya jama lalaki asup ka jero. Sigana mah kabogoh anyarna Rud. Da teh mayang mah pendatang baru di dieu teh. Ngomong cek nu boga kontrakanna mah janda. Oh. Guys, kopi lah. Yo, sok. Gus, geus lah indit padung ngopi. Je, nyane mah ulin teh niat. Ha, gampang isukan ulin deh Gus, geus mendung ongkos sing hujan. Ye, budak teh campleng. Kenaon teh? Rud, kebiasaan maneh mah ngagetkeun bae. Kumaha teh? Tos dicaritakeun can ka antisna, nu kudu dicaritakeun kamari. Teu Rud antis teh selingkuh teh naha? Tadi Rudi hampir kasih Agus, terus nempo antis, nu kadua kalina, sabari eangan. Geus puguh teh, hari kitu mah salingkuh. Geus Rud, ari beja mah beje. Teteh mah teu percaya nih jalmana. Teh, si gaya astana sajengkal. Sagala anu kupikir teteh mustahil, pasti bisa kajadian. Naon atuh Rud, teteh mah lain teu percaya. Terus naon? Rudi teu tarima teh, teteh digitukeun ku antis. Naha kumaneh teu disamper antisna di ditu. Naha geuning kalah bebeja ka teteh. Maneh rek ngajeruman rumah tangga teteh. Teh, justru eta, Rudi ngahargaan manehna. Mending ku teteh tingali ku nyalira geura. Rud, maneh teh bener. Karunya ka teteh, tapi salah carana. Rumah tanggi teteh teh keur adem ayem Rud. Apal tuh kamari maneh mere beja ka teteh. Hate teteh asa kabeulem. Nya teh hampura Rudi. Ji kumaha teteh nama. Mun teteh teu percaya ka Rudi, Rudi minta hampura, tapi mun bener geura ambil tindakan. Rud, amat tong bebeja masalah ieu ka emak. Ya Allah, apa bener antis selingkuh teh? Antis, teu karunya kitu ka istri. Neng da kumaha? Pan neng oge apa? Bogoh ka salaki batur teh ujian anu paling ageng. Kitu oge aa neng. Aa tos terang teu, Neng teh hampir diusir di kontrakan. Neng bingung, A. Keun wae da puguh teh naon sanes. Pami urang bener cek sangkaan tetangga, berarti urang gagal dalam ujian. Aa, ari bogo ka asih nu tos kabeungkeut teh, beuri kieu sugan karasana. Jodoh, pati, bagja, cilaka mah tos aya nu ngaturna atuh neng. Neng teh kudu kumaha nya, A? Neng teh hoyong. Sugan neng wae nu rumaos kitu teh. Neng teu nanaon, Aa teh janten ka Neng oge, Tapi naon? Neng teu rumasa egois gitu. Aa apal. Neng can tiasa narima kenyataan bahwa Aa tos gaduh istri. Aa, jauh ti Aa asa nyangsarakeun diri. Deket jeung Aa asa narangkeupan cucuk duri. Nya, da batur mah moal ngarasakeun rarasaan urang. Runi tetes tegelis deui sugan. Apa teu menarik? Mani tereh pisan kapincut gunung ora teh. Rumah tanggi karek ge sabaraha taun atuh Kang? Budak karek ge hiji. Duh, karunya teuing Neng. Kumaha lamun mamah sareng ayahna kedah pisah?
Tis, mereka iraha atuna kedangan tosa. Sabar neng, nantosan waktu anu tepat heula. Nepi ka iraha, ieu dibuni-buni oge bakal katingali. Akang cantiasa mutuskeun talak neng ka pamajikan anu kolotna. Akang mah egois. Neng asa hanjakal atuh Kang. Geura nikah siri wae teh naon. Neng mah hoyong sahungkul. Kang, Neng manoja pun istri Akang oge sami. Neng alim, karma mah da teu saamis kurma Kang. Emang neng kersa janten pamajikan akang anu kadua. Coba mun Akang jujur ti baheula Akang tos jadi istri. Mayang tos nyaaka Akang. Meureun moal kieu jadina. Akang teu bisa terus-terus sasamunian dina budi, nyalindung dina basa. Sabab sagala nu direkayasa awal akhirna bakal kabaca. Hampura neng. Tos telat Kang. Tos di mana we, Kang? Asup ka jero main ngaleos wae. Teu salam teu naha. Tuh Neng Ambar ti tadi ceurik bae minta jajan nepi ka sarena. Akang tos dirompok si emak. Saurna teu betah heul cicing di Masiis, isukan mah ek cicing di urang. Sanggup gitu Kang yang sepupuena. Pamajikan jeung anak BG hayang naon-naon teh hese, ieu rek nambah di kapusing. Gening neng kasar ayeuna mah. Tong sok ngaweukeun rezeki neng, pamali. Geus tenang, gege agawe. Sanes gitu, Runi tiasa makaya dirinya lira. Malnya milu dibuat, milu ligung. Lamun teu nyaah ka Akang sareng si Neng mah. Terus naha atuh ayeuna mah unggal poe teh ngajak pasea bae. Lieur ke akangna deh. Lieur, wiwirang di kolong catang. Gawe tara lieur kunaon. Tadi di Ciyayah carita, Akang ngabonceng awewe, kuat ka nangkep gitu. Saha? Neng, Kunaon? Salami ieu Runi kurang tumarima naon sih? Sok jujur wae ka Runi. Runi. Ulah sama kur baju sasereg awak. Oh, ayeuna mah tos tiasa manggil Runi nya. Runi teu nyangka Akang robah kieu. Teu. Neng. Neng teu percaya deui ka akang. Rek percaya kumaha deui. Pamajikan mana lu tarima salahina bobogohan deui. Bobogohan ti mana? Akang keluar teh neangan pagawean. Maneh teu percaya? Kang, Runi teu biasa di kasaran ieu. Astagfirullah Kang, istighfar. Ini mana kali itu? Ya Allah, nah habis nyarios gitu. Wah, Heh Kang, ieu imah ti saha lamun teu dibantuan ti kolot Runi mah. Seruni. Rumah tangga teh pasea bejeng pasea. Menit aing. Sok ayeuna nyeneh aing kumaha? Istighfar Kang, istighfar. Seruni. Aing teh mun teu nurut ka si mama ti baheula ge moal daek kawin jeung nyeneh teh. Sok ayeuna jawab, kahayangna kumaha? Geus bogoh aing salingkuh. Maneh rek naha? Kang, ditirah kadang kanjeh. Neng salami ieu tumarima bae kana kaayaan. Kurang leuwih ku Neng tarima. Tapi kunaon? Akang karek modal ayeuna. Sabarna jelema mah aya watesna, mustahil jelema bisa sabar salilana mah Runi. Akang teu bisa kaget reng jeung kayaan. Kusabab salilana asa ngarasa kapaksa. Mun ngarasa kapaksa mah, moalnya jadi buah. Mun Akang kagoda dipedulian, sok mangga. Jujur we ka Neng. Tong sok salingkuh kitu. Hade goreng oge Neng teh, pamajikan Akang. Ari ngomong teh, kudu jeung bukti. Aya buktina, di luar oge tetangga teh ngaluruskeun we Akang. Oh, Neng lebih percaya ka tetangga tibatan Akang salakin Neng sorangan. Antis, nah jadi Neng nu disalahkeunana, naha? Geus dah, ini ka ditu. Geura urusan we Neng. Neng tos teu tahan rek kieu we carana. Mun tiasa ragrageun talak 3 ayeuna. Ragrageun talak 3 ayeuna. Ragrageun talak 3 ayeuna. Teh, pulang ngalamun teuing atuh.
mikiran naon bae deh. Teteh can siap cari kasih emarud. Tenang, si mana gitu di bejaan ieu kudu dina oge. Nuhun Rud, cuman teteh asa stres, para saya bae ugal poe sareng antis. Terus kalau yang teteh ayeuna kumaha? Aya solusi ke Rud kira-kira. Tek sampai iraha teteh, nyiksa batin sorangan. Tebuku alam ujurna. Ulah tis-tis jahe teh. Baeuna mas mau sampurkeun bae aweuna kumaha supaya jelas jeung terbukti masalahna teh. Kudu kitu sugan jalana Rud. Teteh geus teu kuat, mepende we ieu kapeurik. Karunya ka diri teteh, karunya oge ka si Neng. Moal disangka fitnah ku awewena. Fitnah kumaha, geus jelas duanana bobogohan. Teteh hayu wae, tapi bisi aya antis di ditu teu ngalakukeun naon-naonnya. Keun we mun ieu mah urusan teteh. Muhun teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu si si Rudi geuning, jeung awewe deh rek nanya. Punten, sareng sahanya. Bade periogi naon kitu? Gelis oge ya awewe. Pantesan ngan cekipar aing kagoda. Tapi make daster geuning. Keur kakandungan sugan. Buah-buah anak antis. Punten, tiasa kalebet henteu. Muhun mangga. Abdi kalah hilap. Teh suami tinggal di dieu teh. Muhun hampir 8 sasi. Linggihna ti mana? Di kaler. Oh, Upami akan sareng eteh bade periogi naon? tepangkeun nami abdi Seruni, sareng ieu rai abdi Rudi. Ari si eteh kenal antis teh suami. Kunaon sih nu kaget kitu? Punten, geus mananya teh? Geus nu sok hampir karompok ieu atuh. Abdi kan rencangan Agus, tah sok amel di dinya. Emangna aya sabaraha entis? Upami si eteh sahana antis. Abdi istri sana antis, kunaon? Sok jujur, mana timulai iraha hubungan jeung salaki urang. Jujur geus aku mahalila maneh sawingkuh jeung salaki urang. Jujur ka urang, maneh keur ngandung anak saya, jujur. Hampura teh. Anjing tos aku mahalami. Kirang langkung 1 tahun teh. Teras eta Muhun teh. Hampura. kalik ayo bereskeun masalahna. Teh, abi rumaos salah. Abi teu tiasa nyarios manaon. Abi pasrah bili eteh bade nuntut abi. Mangga. Tapi punten, abi nuju hamil. Tos teh teu aya nu kedah disalahkeun, tapi santeuna teteh tahu diri bahwa laki-laki yang kamu pacar itu suami saya. Anjeun wanoja, abdi oge wanoja. Anjeun gaduh kanyaah, pun abdi oge sami. Anjeun gaduh asih, komo abdi leuwih asih. Tapi ayeuna asa dipulang seungit, sarakep-rakepna nyimpen pugang, bakal kaambe oge. Teu gampil ngawangun rumah tanggi teh. 7 tahun abdi ngawangun ngajagi. Ayeuna tiamna rubuh oge. Henteu teh, henteu. Abi terbujuk kumargi kapungkur. Si Aa ngedala masih nyalira. Bener ibu-ibu di kampung ieu aya pelakor tong usir urang ieu. Stop. Aya naon ieu, aya naon? Eta bener aya pelakor di jero keur hamil. Usir. Pos BPJ tuh KPRT demo teh. Tong main hakim sendiri. Oh, mane Gus ngabela pelakor. Dia ibu-ibu resah. Stop. Geus bubar. Sing PRT kadinya no.
Neng, kosongi pan. Gini kacan bobo. Ayo pindah ke kamar. Cing we sare mah ka ditu. Neng sare di dieu. Mikiran naon atuh Neng. Capek sugan tadi damelna. Tadi aku pijitin kakina. Teu sudi. Asa hina disentuh ku maneh ayeuna mah. Rek naon? Ngajak pasea deui. Teu capek sugan, unggal poe pasea bae. Teu capek. Aa nyarios teu capek. Nu aya neng tos muak. Tos teu kabayang deui. Nya, naon atuh sok nyarios deui, aya naon deui. Pepeujeuh ke enjing neng sareng neng Ambar bade uih ka emak. Geura urusan neng tos tong seueur carita. Seru nih. Mana teh gagak bari ngomong teh. Aing teh sudi punya dikieukeun. Hah? Hampura Runi, hampura, nyesel. Neng tos terang si Maya ngandung 3 sasi. Nyesel, Neng. Pepeujeuh, aku kudu tanggung jawab. Neng, pepeujeuh. Pertahankeun. Terlambat, Teu karunya sugan ka budak. Budak butuh keneh indung. Di mana sifat karunya salami ieu? Salami ngajalankeun sareng awewe itu, di mana rasa sifat karunya ka budak? Di mana? Neng, minta dihampura. Janji. Kemun anak entos lahir, si Mayang ku acrekeun. Geus neng moal percaya deui ka janji-janji Kaluarkeun Neng, kaluarkeun sok amarahna. Geus capek kana kaayaan. Jelas nu nyieun masalahna. Punten, keputusan neng tos bulet. Insya Allah neng ikhlas. Pepeujeuh. Budak mah keun jeung bapana. Keun wios we sareng neng. Omat, tong ngalarang mun hoyong pendak sareng Neng Ambar. Mangga. Ampura Uni mah, salami ieu Uni gede dosa. Uni teu aya pilihan deui mah, tarimakeun Uni. Ma, ayeuna Uni ka dieu mantun wiwirang. Tos teu ka Bandang ngabandinganana. Ma, hampura Uni mah. Disaprak Uni kawin. Uni pindah. Uni jadi poho ka emak. Hampura mak. Aya naon geus? Ma. Kan kajen, si Neng mah kakak bobo. Tah ce, diinum heula. Nuhun Rum. Nah hade antisna. Pancik arum oge tiba heula arum teh teu satuju. Cik kawin jeung antis teh. Kieu kan jadina. Tos Rum, tos. Da ece mah kitu bae, sok masakeun ka hayang. Jamat teu bogoh teu naha tiba heulana dipapaksa kawin. Kaditu ka dieu bebelaan, tunya tanya amit-amit. Mana kan moal lila ari lain ridho tina kawasamah. Arum. Pepeujeuh lancik maneh teh keur sedih, tong kitu. Ma, arum mah teu tarima ningali lancik arum dikitukeun. Rum, sabar, tong emosi. Geura jendeungeunna ka dapur jang dahar. Kamari aya salah daer pamere ce emah ti sawah. Mama. Sarekeun bae nih, tong dipikiran. Adatna lalakon hirup mah. Nu penting maneh geus nitip diri sang badan. Uni asa doraka ka emak. Daknya ari hanjakal mendatangna pandeuri. Ang nyarios gitu, gelis. Tak sabar.
uni nikah sama antis teh uni bae nu ngalat teh mamah teh apa juga kumaha uni sangsara kuat ka teu manggih sangu. Tenanaha adatna jamama anggot geus rumah tangga kudu bisa kabulu kabale. Iya mah da kumaha tetarimana ngarepkeun ti salaki naon nu erek diarepkeunana malahan kuat ka ngadon salingkuh asa mupeuh hate uni ayeuna. Dia geus oge dibere jalan. Sing sabar. Ya Allah, ngapunten abdi. Ayeuna tepang kusono tu rasa era rumaos soledad dina paripola salah tigebrus kana lembah kahadiwah mundut ka Allah jodoh nu gaduh anjeun pati nu melak anjeun susah senang lara bagja gumantu kana kodrat simkuring nuhun ke jalan balukarna. Ya Allah sahana teh hoyong gaduh jodoh nu manja mugi ya abdi sing kiat dina nampi ieu kodrat panginten ieu tos gurat duriat abi geningan kedah pegat abi pasrah hamun nolak najan dibengket duriat di bulat belit gening janten pacejet anu terkait. Ya Allah abi panceg keyakinan salira anu maha rahman tangtos abi yakin ayana kasaean sageundangeun kaperihan asih nu karaos perih asa nu tos teu mendak tungtung kasarungku kahayang taya sudana kasasar kulengkah anu nyimpang pangnuntunkeun abdi ya Allah pasieun abdi jalan dina kasaean abdi gedana kumaha. Amin ya rabbal alamin. Tumben mana ka dieu? Anak jeung pamajikan ka mana? Ning teu diajak. Nah, hatis, usut kitu. Nenek mah induk nanya teu dijawab. Aya naon? Teu mah. Terus mah cicing bae. Iya. Astagfirullahaladzim. Pengadilan agama, surat talak, kabenar manetis. Suruh ni mentan geusan mah. Geuning bisa kieu kajadianna tuh tis. Aya naon? Datang-datang kirain mawa kabar bunga salah ngawiwirang. Entis boga deui pamajikan anyar mah. Kaeling tis, maneh teh geus boga budak. Da kumaha mah entis nu salingkuh. Gusti, ya Allah, Allahu Akbar. Nyane kalakuan kieu-kieu teuing tis. Geus alus aing ngajodohkeun nyane jeung si Runi. Sampai aing ngajojorong bapana baheula almarhum. Kurang naon pamajikan nyane tis. Si Runi mah budak bager tis. Aing asa teu ridho. Ampura entis mah. Pokona aing teu satuju nyane pegat jeung si Runi.
koma deui aing jalan pamajikan nyane nu anyar. Karunya ka budak. Ma, entis tos teh gaduh pilihan, Ma. Terus kan dia ayeuna si Runina. Oh, Ma, indik ka imah indungna. Nyane sama bibirang aing tis. Hah. Ampura entis, Ma. Terus kumaha? Mun bisa manjang mah ulah pegat. Ma deui, Ma. Geus lila. Geuning aing teh dibere nyaho. Da kumaha, Ma. Kahayang si Runina. Bukan si Runi nu menta pegat mah. Lain nyane. Lain, Ma. Emang salah masalah entis kene, Ma. Emang solusi. Geus ngomong can ka si Runina, sugan bae daek dicandung. Hese, udaikeun geus dibujuk sabaraha kali ge. Yang geus, engke mah saya masih nunjuk. Sugan wae leuleus hatena. Percuma, Ma. Si Runina ge geus nyeurin hatena. Manehna ayeuna apaleun. Selingkuhan tis teh geus reuneuh 3 bulan. Ya Allah tis, maneh bisa tega ke anak jeung pamajikan. Ampura entis, Ma. Teu bisa ngajalankeun amanah ti emak. Tos setengah tahun maneh lelengohan. Teu boga niat hayang boga salaki deui sugan. Duka, Mak. Kapeurihna can kaubaran. Ngalakonan we hirup kieu boroni hayang boga salaki deui. Kumaha ceuk maneh eta mani. Mama mikiran incu emak karunya. Tenang, Mak. Runi tos paham. Meureun tos kieu garis bagian Runi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keur naraon euy? Resepnya nariis di saung. Dia mah ngaleut. Lajeng mak, mangga hatur nuhun. Ngarit sugan mad. Nya mak. Ngarit bae. Gua teangan pamajikan atuh mad. Teh Runi keur naon? Tong ngalamun teh atuh euy. Yeuh, Mad, boleh. Oge mak, si bapak keur butuh jang tandur. Isukan duaan. Sawah anu dilebak. Tapi ayeuna mah sawahna nuju disambut keneh. Nya bilih si emak sareng Teh Runi kersa. Mangga. Iraha isukan. Nya daek bejakeun kasih bapana ulah neangan tanaga deui ku emak bae jeung ku si Runi. Nya tuh mak, syukur ai kersa mah. Di kantunnya mak, ek mapai. Mangga sadayana. Mangga. Mak, eta teh si Madi andak mabadahnya. Sugan bujang keneh. Nya lengoh keneh. Cicing si Madi mah somea hongko budakna. Hirupna di sawah bae. Tapi sigana mun si Madi dayekeun ka maneh marun. Emas satujuh pisan. Ih, tong ngimpi, Mak. Piraku bujang daek karangda. Ai jodoh masa nu apal nih.